Pan isuk teh Sep ya tas puasa. Can siap wah orang isuk teh rek puasa teh. Sen teu kuat lapar wah. Ya lamun teu kuat nepi ieu matakna mah setengah poe. Bisa gitu wah puasa setengah poe. Bisa, karena nurutan ka budak. Ari maneh mah da geus kitu bedegul gitu. Ningali tangtunganana sira ka hanap nyatas. Matak ieu kudu genaleukeun. Daek maneh pae. Sep, eta mah orang puasa we kuatkeun. Hayu. Orang macam apal puasana. Capal kumaha? Bababanana puasana kumaha? Tanyakeun si Uwa aja. Si Wa bisa gitu. Manya yo setelan kieu kos kiai dia kumaha ya? Manya teh bisa bababan gitu. Tah, maneh teh pan kudu eta teh heueuh puasa. Babna urang teh puasa teh kudu ngeureunnan sagala titingalieun, ngeureunnan barang dahar, kang nginum-nginum. Tah maneh ayeuna hayang buarek nanyakeun masalah tina puasa naon, hayang naon? Ai sare batal henteu. Teu batal sare mah. Misalna sare tisuk-tisuk udang-udang dek magrib batal henteu. Henteu kan maneh pae. Wah mun ketemu batal tuh. Batal. Aku nampet batal. Lainna ku batal. Lamun hayang teh eta kekemuna teh tingali ku marjan, ku sirop, model ku es, kekemuna eta teh. Batal. Heeh. Jadi ulah. Da eta mah da ku sirop eta bae jeung marjan. Gitu wah. Heeh. Da maneh kade. Wah lamun keur wudu kekemu batal teu. Batal. Ayeuna kekemuna teh maneh teh 3 kali. Anu ari nu duana dikamanakeun maneh bari diuyup. Teu sengaja wah keuyup. Eta batal teh. Memang sih mah. Atuh teu puasa ari kitu mah. Wah mun narai itu batal tuh. Henteu. Mun siduna dikareglaskeun mah hek di uyup ku maneh. Komo sidu hua mah gara pek ku maneh uyup. Teuing. Tah, dengikeun. Eta teh adan. Matak saya kudu geus sarotan wae kecai heula. Sok kadinya hareusi kade sia para roho isuk puasa. Kecai. Nuturkeun. A few moments later. Aduh. Puasa mimiti wat talungse laleuleus kieu ieu teh kumaha ieu teh urusana. Kakarek mimiti puasa teh aduh. Aing. Anjing, eta kunaon? Sep. Kunaon maneh? Aing puasa tas lulus euy. Aduh, watepikeun ka leuleus kieu sarua urang ge leuleus ieu teh. Sarua urang ge puasa, Sep. Udah aing mah teu leutik can pernah puasa tas. Oh, pantesan Lulus euy. leuleus. Sok diukeulah deui nya geracing. Aduh. Tuh tas tingali banget aing pucat kieu pipi kemong. Si ieu hunnon panon darkok euy aduh aing kumaha leuleus pisan ieu teh. Lulus. Tapi cing kuat, inget kata si Uwa kemari di ceramah kudu kuat puasa. Kudu kuat, saya puasa mah pan hayang boga pamajikan deui maneh teh. Dijabah ke puasa mah gerak ke Allah teh. Amin. Tas mani teu karunya ka urang teh lapar pisan euy. Lapar? Heeh, nya duda aing teh piraku nahan lapar bisa paeh urang atuh tas. Ada orangnya sarua lapar ieu teh. Nang ingat omongan si Uwa. Bae atuh tas ada si Wana ge eueuh tas. Da moal naon eueuh mah meureun. Aya rumah makan uras ya di dinya. Ieu erek. Mau urang mah. Geunah sia tas. Rumah makan eta mah aya karesep maneh, aya ayam bakar, ayam goreng, ayam. Buru urang kadinya weh. Moal masing ayam geprek ge karesep urang moal. Aya hayu urang kadinya. Moal. Hayu da weuh si wayo ta. Hayu urang kadinya. Moal. Baik kieu we lah ku urang ditraktir mumpung weuh si wa. Ari kitu onaman atuh Sep. Hayu atuh. Sia mah terbalik kehen. Ayo ditraktir mah daek wae. Ya hayu gratis mah atuh lah. Hayu. Hayu atuh. Hayu mumpung weuh si wa heuh. Hayu. Hayu. Hayu aku gratis euy tah. Hayu atuh.
Kumpul gua siwa kampang lama. Heeh. Tata di dia rumah makan anu ngeudah mah. Iya. Heeh. Mau panggil jeung si Uwa. Moal. Siwa mah datara ka dieu tara iraha teh nguling ka dieu siwa. Ayo atuh. Tas itu si Uwa kehead ari ka urang nyiramahan di tah puasa. Oh, tara paleng. Ari manehna keur ngadekul. Sempeutkeun Goblok aki-aki teh. Sep tuan. Gak ada buru tuan. Aduh, ya, mak. Gak ada sep. Oh, aki-aki teh. Ai ka urang di tah puasa ai manehna ngedekul we sorangan. Tara paleng, Sep. Nah, da wata lapar ieu teh. Ulah bebeja heuh. Ah, beja. Bejakeun saya kasih wa Yanti ku urang mah sok pernah. Ya, pokoknya mah mesti Bejakeun dalahar. urang mah sok. Sok mesti dek taruang mah gancang. Sok nyarokot teh. Benar? Nyaan. Benar tas? Sok benar. Sok Benar? nyokot. Sok lamun bener kurang mah bejakeun ka. Sok nyokot. Si Wayanti. Nyokot. Sok. Nyokot. Oke urang pesen tas kasih tas. Pesan. Bo, Pak. Ibu teh nya. Wah mah dosa yeuh bulan puasa dahar. Moal tanggung jawab gua mah naon moal. Asli ditanggung jawab dah. Pokoknya mah beres mana saya ulah nyara naon. Ada ulah bebeja kasih ibu teh. Heeh, kasih ulah omat. Asal dipangmayarkeun lamun teu dipangmayarkeun bejakeun ku urang mah sok. Heeh, bener. Sip pokoknya mah jempe tayeuna maneh sok taluang heula. Pan beureun geus dua teh kudu udud. Da wadak meula udud. Nah, 2 bungkus jatah duaan. Lamun teu dibejakeun ku urang mah sok. pokoknya mah heueuh sok wa sok persil lah nginum heula tuh nya. Wadak kan ditu parungna ge da deukeut ini. Pas, alam udud menang dahar seubeuh. Heeh. Ah, nikmat euy ieu mah. Alah, sok heulanan. Tuan meuleulah rokoknya. Da tong lila. Moal. Ah, moal kana motor tadi kana motor aing moal heulanan cicing heula. Tas geunahnya. Untung maneh diajak ka dieu ku urang. Dahar meunang, rokok meunang kedeung deui. Saruana di keluarganya. Heuh? Oh, saruana. Oh, jaba gratisnya. Heeh. Tenang ada gua sih wah, udud ieu mah. Heeh. Takuan teh kadang. Aduh, sebeuh tas euy. Tenang ada gua sih wah we ieu mah euy. Ari ngadapan dulu. Udud. Heeh. Ah, punten. Sadayana jantan 500.000, ah. 500.000 kumaha pan terus dibayar ku si Wah tadi. Ah, saweran teh ku duaan cenah. Tah ngapain si Uwa mah itu kumaha? Malihan name itu ngabungkus 20. Teu gede 500.000 deui. 500.000 teh sareng ngabungkus 20. Nya, samuhun, ah. Tas aing kieu carana mah jebol euy. Bade cash, bade ATM biasa. Bukan duit sabaraha man. Kedua, Ah, sarua urang geus siap kumaha. kumaha tuh? Biasa nanya heula. Nganyupu gua, mana yang warung gunung maneh? Dek mayar mah. Ayo gua duit mah kumaha. Mau mayar mah ayo kumaha wadah jeung aing di dapur ayo. Kumaha wadah ayo. Ayo. Aing tas gara-gara si Uwa kehead teh jadi tuh tempuhan aing. Oh, ya kumaha. Nasib bedegong. Dosa meureun tas urang si Uwa gara-gara teu puasa aing ah. Heeh, meureun. Isuk mah urang puasa we tas. Ayo puasa. Anu teu dosa ah. Aing mah kapok tas kieu carana mah. Moal batal-batal deui puasa rek terus aing mah. Urang ge